Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa. Tepang deui sareng simkuring Muhammad Sadat Shihab dina acara Warta Faktual. Dina waktos ieu simkuring bade ngaduwikeun hiji warta ngeunaan longsor di pasawahan warga. Dina poe Ahad nu geus kaliwat di kampung Manggis Hilir tepatna tabu 10 enjing parantos aya hiji kajadian anu ngahebohkeun warga salembur. Kusabab ayana longsor dicaket pasawahan warga. Tina kajadian ieu sakedikna hiji warga pupus anu jenengana Bapak Sobri tukang kuli macul. Sarang 4 warga sanesna kudu dicandak ka Cimande kusabab tulang panangana pateuh katinggang urug. Dina ayeuna kajadian ieu urang sararea kedah waspada dina sagala hal supados teu aya deui kajadian nu sarupa. Hatur nuhun kana perhatosana. Wilujeng patempang deui di lain waktos simkuring mungguh amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.